gitu bapak angker ngalah pucuk dan ngerang wah itu si Idan keur mancing serangan wae jabak nya angka mari sumput ngabo bapak. Waduh, lumayan nih dangder ya yang menang loba. Pamajikan yang bakal senang ieu mah. Pamajikan yang tercinta sajagat raya Indonesia Raya. Aduh, ieu we sama buat dahar jeung dangder we dangder. Ilahang dahar jeung nu mewah kitu di hotel bintang 10. Pak, naon satea Mbak Letik? Idan kemarin ngemput sida urang itu kita Sa- mancing si Idan. Mancing seranganan kemarin ngemput sida urang-urang herian kudu mancing mana seranganan. Goblok, Bang. Ayo tangkeun. Yuk. Budak anak aing dijieun naon? Budak sadar. Jangan saker naon sih? Tangan. Aduh, munang teh mancing eta. Coba ningali atuh. Mana? Jangan dieu di. Mana? Adaw. Menang. Nah, coba ningali. Cap menang tuh. Ih. Kosong tuh kok jangan lagi. Mana coba ningali? Iya. Mana? Ah, teu meunang ah. Aduh lah, menang bang. Lok nagi wuhan harus di. Ih, sakit kan ih. Awa, ih, urang keur suka oge resep. Awa teh jos. Bang. Pak. Nah. Itu mangga sih. Bapaknya si Ope di ditu. Kunaon? Dicongklokeun, acebur tuh baraseuh. Masalahna naon? Diconglokeun Urang kitu. keuseup. Oh, coba ditengkeun. Ayo. Pemajikan aing nelpon. Halo Yang, dibalik bab, goblok. Ya halo Yang, kenapa? Udah atuh, ini tuh dapat banyak atuh. Iya dong. Iya, nanti kan kita mau makan malam nanti. Pak, itu Naon si maksudnya? Idan mau bapakna. Sa, Si Idan mau bapakna dekat dieu. ipong lain. Waduh, ini baik lah. Ayo Pak ini gandung. Udah ini saya nelponnya. Bentar. Ini anak kamu nih, cerik pisan, bentar ya. Udah kita pulang ayo. Kamu loncat aja ke situ tuh, buru. Ini gandong. Naon? Ini gandong. Kan saya teh geus gede, saya teh keslek. Kan ganong wae, aduh. Ampun, ya berapa? Tuh cerik. Ayo. Asia. Bang Letik. Gede-gede yang digandong gue pada saya teh geus. Pas genep SD, eta kita naik anak kelas 4 keneh, goblok semua ah. Nugeun aing wae. Aduh aing. Si melon teh. Dicacak ge mah kita buang melon teh. Mana? Cuma aya di dieu tah budak duaan. Wah tuh. Nyawa tuh. Oh itu yuk kabur. Ah, sobo aji. Ayo teh kan udah.